Geus baju tilok di seseh nya nama awak lagi geus tilok di pandian dahar kumaha sakapanggihna bae geus bae geus ka Allah bae madlub ngaranna madlub teh perasaan ditarik di ka Allah ke madlub teh kos kitu teh kang den tarik rasane maring Allah jadi geus eueuh rasa dunia geus eueuh rasa dunia aya geus Habib sok mamadzuban Waalaikumsalam kiai ini anak bawa yang majzub nih dari mana ini? Dari Semarang ini, jarang dia keluar. Ini ke sini kok keluar. Ini memang pengen ketemu sama kiai aja. Majzubnya hilang atuh kali. Bukan begitu kiai. Ini mah luar biasa ini, mau jarang ini mau ke sini nih. Ini majzub ini nih. Oh iya udah tuh suruh duduk di situ. Iya, balik. Ini harus dikasih uang dengan Asmaul Husna cenah ini. Pan majzub sih begitu. Majzub akan anti dunia. Masa begitu tahu dia suka minta ongkos katanya. Jiblon kali. Ieu majeblonya kajajadan ya Habib tinggal Habib penipuan ya tak eta kos cara itu teh dijadi ke usaha ka batur sia ngamaju-maju ka aing ngadu maju sia jeung aing naon sebabna atuh aing teu sia henteu atuh galuh tujuanna ulah sok ngaku-ngaku maju sia di aing mah dahar sia tah sakedeus sasebeuna ngarokok sia sasebeuna ngarokok bae ko yang maju ngerokok ya blon kerieu nu ditangkap ku polisi teh pan ka dieu heula datang marhaba bae sabaran tujuan stop sekolah bae kan ente nyetop lagi marhaba gua tiap malam Jumat di si marhaba nggak disuruh nggak apal marhaba penghinaan terhadap kanjeng Nabi diuknya na oh kiai nggak menghargai sama kanjeng Nabi lebih gua menghargai tiap hari baca Quran menghargai kanjeng Nabi daripada lu pakai jubah begituan menang saminggu ditangkap korek maling TV di pasar Kemis koraksia meureun dicarekan ku kulo di dieu tah marhaba enggak usah marhaba namu aja dites ku kula lamun bener nya naon ngagungkeun ka Kangjeng Nabi boga tingkah anu beda nah eta ulah sok di naon kitu ngaran ditupak tipu biasa bae paling cara Habib Rozak bae kos kitu nya nama jelema lain jin lain sakit kitu na bae atuh nya nama iya tuh tenang bae ngarokok bae tuh salah aja batu iya tuh kumanya na bae geus cenah dunia nu nyana eta panjenengan naik mobil gedrek mayar jeung nyana atuh kalem bae cenah mah kenek ge sieun ka Habib Rozak naik mobil ka Jakarta kenek teh daekeun menta lain hebat Habib Rozak mah sieun pajar pajar ti Gunung Garang turun Masya Allah biasa bae sih biasa deuh kadeuleu ieu jelema luhur jeung handap mah teu kudu kikituan mantak kuari kajawan aya nu di Pasir Gadung nipu Habib aya nu di Ciku babeureja ka kula aya ustad boga HP hiji-hijina boga duit sakitu dipenta ku Habib dipaksa deui ti Jakarta cenah HP nya buang kawarah meureun tah Habib aya nang HP aya tah ustad anu HP-na dicokot bari cerik bae coba pengkhianatan bae tah kos itu nah naonan eta bari ngaji ustadna sial aing tah cenah atuh biasa bae kudu sukudain tuh jelema kuari geus datang ye ka usul ilallah geus nyaho kana rasana salat geus nyaho kana rasana maca Quran geus nyaho kana rasana mutolaah kuari mah hiji bae geus nyaho kana rasana salat ngeunaheun jasa sebabnya anak geus dibukakeun breh bae geus dikasapkeun ku Gusti Allah rasa salat teh aya di dirina teuk datang ka eureun bae ge salat ngeunaheun jasa Allahu Akbar asa ngobrol jeung Allah sedengkeun boro-boro ngobrol jeung Allah jeung sarwi tiga nikmat jasa nu dihandap acung-acungan bener tah batak abi batilok angge salat tahajud asal ngacung nu handap milu ngacung aduh ya Allah ya Rabbi sebab berat geus dibere kanikmatan ku Allah leuwih ti batur salat teh lain cara salat batur aya hiji kanikmatan nu batur moal nyaho sakumaha obat kuat nu kunyana akur jeung nyana begitu dibere obat kuat batur mah teu akur tapi ka nyana mah akur nanyakeun deui
aya deui kopi celeng. Tah eta ge sarua beuli tah kopi ceng. Kula ge nyaho ngaran teu nyarupa eta. Tah eta teh cenah asal geus ngadahar eta bae eta henteu eureun-eureun. 24 jam kieu bae atuh pegel tah mah. Teu bareres jasa ieu nagara jadi kos karari ieu. Tah nu geus akur ka dinya geus nyaho kana kanikmatanna atuh neangan deui ka jeung teuing mahal ge. Pohonya nah. Aya nu nawaran di telepon ini di sini ini ada. Itu di mana itu? Di Sukabumi. Ini jam berapa ini? Jam 5. Iya dah orang ntar saya kesana. Aduh kemalaman. Biarinlah kemalaman juga demi celeng. Terus tengah hujan, tengah gitu terus baik. Lawan sebab dah. Aya hiji kanikmatan diburu kunyana. Salat teh salat hiji kanikmatan baginya nak nu geus dikasapkeun ku Gusti Allah. Hiji-hijina gerakannya rahasiana, hiji-hijina bacaan dibere rahasiana ku Gusti Allah, berarti dibere hal ku Gusti Allah. Iyalah tadi waridun yaridu alal qalbi min kasfi asrarizat. Atuh geus geuna salat teh Allahu Akbar. Grokeun ge, grokeun teu daekeun. Kita eureun salat tak moal daekeun. Tah kijuret teh kijuret, makna ge datang ka greget. Makna ieu kijuret teh digerokeun ge kitu Allahu Akbar. Geus ti kumaha ge Allahu Akbar. Geus ngeunaheun jasa digerokeun ieu emak ieu. Nyana andaan ka Gusti emak, Gusti emak, Gusti. Abdi maning ka Gusti apa maning ka emak? Ka Gusti nikmat jasa ngan ieu emak wajiban kudu lah abdi maning salat Allahu Akbar. Emak nyana teh pan jago jasa pikirna digerokeun ku ibuna nyahoan mun teu nembalan doraka mun henteu ngaijabah doraka tapi kulantaran ngeunah jasa jeung Gusti Allah maning jeung Gusti bae kaje doraka ge sarua jeung kitu Pak tetep Allah Akbar teh tibalah sumpah makna ulah ka dipaehan tah anak aing ngaran jurid lamun can kena fitnah tuh doa ibu Pak luar biasa Pak ulah sembarangan mantap naik mobil teh kudu make doa ibu engkena bahagia kadituna merdeka engke kadituna ngeunaheun aju ka kulona naik abah di budi kaditu dedi aduh teu beres jasa tah ieu geus dibere hal nikmat salat nu maca aya jelema maca Quran teh eureun-eureun padahal mah maca Quran lalaunan henteu aya target tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang balik deh nyaho bisa eta doang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nikmat. Lain deui. Kanyahoan tah, kanyahoan jelema geus boga kanikmatan ibadah beda. Urang ka Mekah, hiji jelema diuk bae atawa salat kanyahoan. Atawa urang ka makam di mana ye? Empel atawa empel mah hese lah. Teu kanyahoan jakos kitu teh sibuk eta atau di Cirebon. Atau di mana di Sunan Kalijaga di Banten dilirik be kurang beda babacaan anak gitu tingkahna terus bangun teu mireungeun teh bangun teu mireungeun ka situasi nyana bae boga kanikmatan manan kitu ge nyana bae set mun zikir-zikir bae beunta biasa terus ke dihilingkeun hiling biasa ngan hajuder deui bangun berarti beda ya kajian kukumah di mana baik kubot terutama di Mekah jeung di Madinah maka ciri jasa jelema lain deui teu salatna diukna maca Qur'anna teu ngaganggu batur kira-kira ngaganggu nyanana pindah lain deui tapi kadeuleuda bangun nikmateun jasa salat teh ciri bae boga rasa teh nu kos kitu kayak kebal-kebal mah embung dah di nukos gitu ge embung di tengah embung lah mending jauh we di Madinah ge di juru asal ulah ngaganggu batur embung kaganggu ku batur embung ajeun teuing rada jauh ti raudhah ge asal jauh bae mun di Mekah mah mun geus macet jasa neangan bae nu sepi lah nu rada ringan ngeunaheun embung kaganggu embung ngaganggu sebab naon aya hiji kanikmatan Jabaitullah mah di deukeutan kitu ge aya hatena ka imah maka imah bae aya hatena di imah batu di sebenarnya padahal mah keur muteran Baitullah kunaon tuh hatina ka eneng padahal mah nyana keur tawaf eneng aing ieu sanu ngurusan blon teh coba di hareupeun Baitullah ka eneng tah itu sadajat jauh ka Baitullah ai ka Allah mah deukeut Baitullah teh baca cek Imam Ghazali aya jelema di hareupeun Baitullah ai hatena mah di imah aya jelema nu di imah tapi hatena di Baitullah atuh geus bae kos kitu urang mah nya jauh ka Baitullah nya jauh rarasaan ka Baitullah atuh emang potongan urang mah kos kitu potongan sekupi kita gol kari mah urang mah eta datang nikmat penting ya penting
udangnya na jam 1 nikmat jasa ya tahajud kabayang punya rada loba ya bakal ya tahajud ngeunaheun jasa pemikirannya na kos kitu udang jam hiji teh nikmat loba bakal menang salat teh nikmat jasanya urang mah lain kan udang yo karek jam hiji atuh angel mah bisa hes deui ieu mah beda kan pemikiranna begitu udang jeung opat nah ieu mah rada sedeng ieu loba teuing ieu sakieu tunduh asa da aing kos itu pikir nikmat asan mun maca Quran berjuz-juz ngeunah atawa kan nikmat ekstasi teh tadi hal datang tah bagi jelema nu geus kakenalan ku hal hese atuh dek dikukumahakeun ge sebab teu bisa dikajahokeun ku urang rasanya sebab teu bisa ditotor ku urang rasanya nyana mah kahujanan kaanginan ge nikmat bae beurang jeung peuting teh jana mah ngeunah bae geuring jeung sehat teh nya mah nikmat bae geus teu katotor ku urang nah ieu lah dongeng aya hiji jelema anu geus katarajangan kadatangan ku hal ngaranna Abu Bakar Shibli nu kabari kula zarah ka ditu nu di luhurna mah beak urut perang urut perang acak-acakan tapi eta bakom Abu Bakar Shibli mah pohara jasa artina biasa bae sup ka jero di Islam masyaallah lahirnya na tahun 330 belah ditu jasa 330 Abu Bakar Shibli nah iyalah Syekh Abu Bakar Shibli jada teh boga muridna teh kira-kira Imam Junaidil Baghdadi ambo eta boga muridna bisa hiber atau sedang di urang atuh guruna Golkar kabupaten boga murid Golkar kecamatan tuh sedang pas sama kos gitu mah Abu Bakar Shibli boga murid Imam Junaidil Baghdadi Imam Junaidil Baghdadi boga murid ngaranna Sasiri Sikti boga murid ngaranna Makrufil Qurhi eta barari sahiber kabeh iyalah Abu Bakar Shibli nya nama salila hirupna bogana serba hiji bae sorban hiji baju hiji carana hiji sendal hiji leuwih ti hiji cakira lain dari sorga abdi boga 3 kos kitu teh Imam Abu Bakar Shibli ya Allah nya nama terus bae dagang teu eureun-eureun Abu Bakar Shibli koboker ngora nama di negeri Baghdad lahir di Baghdad ya nama lahir di Baghdad wa ansha bi Baghdad ngan belabah lemburna keur lahir mah terus nama ka kota terus boga toko kemudian jana terus bae dagang ngan nu dibawa ka imah mah eta duit jang kebutuhan pamajikan jeung anak doang sesana hasil dagang teu pernah dibawa ka imah disodakohkeun dijalankeun ulah wakana naon etana bae tuturkeun etana bae eta tuturkeun tah moal aya hiji-hiji acan ku ari mah percis Kangjeng Nabi muntas ngariung di mana-mana ta eta teh memeh dibawa ka imah dibagikeun heula ka santrina Abu Hurairah nu sok mapagna dibagikeun jadi berkat teh carang dibawa ka imah ngan kabutuhan jang pamajikan doang coba jangan kiai nu kitu boro-boro kitu puguh tidak dibagikeun henteu ieu mah bagikeun bae teh jang kiai anu kiai atuh jang tetangga dicokotan deui ku nya duit sholawatna blon nah ini dek nuturkeun Imam Abu Bakar Shibli moal katuturkeun geus urang mah cinta bae lah cinta tapi aya bae lalauna nu nuturkeun mah henteu 100% ge atuh 50 henteu dina jihad eta ge jihad naonna sajihad bae ka kumaha Abu Bakar Shibli begitu badehanana dibere hal ku Gusti Allah nyana henteu pernah hudang kieu salat ge henteu pernah hudang embung bareng ku nikmat-nikmatna diuk bae nyana teh molotot bae Abu Bakar Shibli teh ngeunah amat cakana pohara kangeunahan teh asa bareng jeung Allah dunia geus teu kadeuleu ku nyana kededengian kabeh nu aya nu kadeuleu ku nyana zikir ngeuleuh naon bae nyebut Allah ngadengen naon bae Allah kadengena geus aya di tengah-tengah Allah bae iyalah nyana teh keur dibukakeun ku Gusti Allah rahasia zat Allah eta teh geus datang ka rahasia zat mah geus datang ka rahasia zat eta geus kaliwatan asma jeung sifat ai kakarak datang ka asma jeung sifat bae ieu teh encan ekstasi ekstasi leuletikan lah aya anu ekstasi ge tina asma Allah aya tina sifat Allah
ngan eta teh encan datang ka zat mah teu diangkat jadi kutub mun geus ektasina dina zat Allah kutub. Jadi nu diangkat jadi kutub lamun encan asrori zat, lamun geus datang ka kasfi asrori zat kakarek jadi kutub. Ai sifat makan urang ge bisa diraba-raba kebal ke dizikiran diraba aya setik net bae asa didengikeun sifat manjing ka urang asa dideleukeun aya tah ka urang ge aya neran setik asal diondang bae ku kegol ka deui sifat afal Allah aya kadang-kadang afal Allah. Wallahu khalaqakum bima ta'malu wa ma ta'malun. Allah teh ngadamel aranjeun kabeh jeung pagawean anjeun kabeh. Urangna didamel ku Allah, pagawean urangna ge didamel ku Allah. Ditapakuran ku urang di morokobahan, ji atuh diuk urang teh pagawean Allah. Ji atuh nangtung urang pagawean Allah. Ji atuh babacaan urang pagawean Allah. Nu kaluar ti pagawean Allah. Atuh berarti aing teh bareng jeung Allah. Ieu mah keur carita sumut ku ari diasupkeun ka jero hate melalui tapakur jeung muraqabah bakal nempel jadi urang ku carana tapi urang Semarang ieu mah keur carita bae ka dieu mah kitu deui edan sia ulah ieu keur dongeng doang ieu mah keur dongeng apal Allah engkeuna bakal karasa teu meunang urang kikituan sorangan ku ari teu meunang nu nuduhkeun ieu mah keur carita surah urang kikituan sorangan encan datang urang make la ilaha illallah lama budak bihakin ku ari kos kitu atau edan. Mungkin lagi bae ditanya ke pemajikan kaje eta dia bae jeung Allah ieu keur diuk jeung Allah bukan eta dihareup kopi eta lain kopi Allah ieu pan di cenah salaki bareng ngaji di Cilongok jadi kieu asana meureun ngajina lain kaki uci ka Habib Rojak meureun ieu mah ya jadi ka bawa edan temenang zikir eta teu meunang kadinya lain awahan lain ke pindah zikir meunang ke dibere tah kieu kakara karasa ngeuna mah tah kadituna embung caramah embung bergaul embung emang guna teh nyaho kaganjaran nyahoan aing jeung sia mah embung geus sama sia bae hese nyerangkeunana kunaon sih segala ngarim segala bergaul embung bae ieu mah embung ye eta batur tadi urusan ajeun aya kana nu ngurusan ieu emang kunaon sia mah nyaho kurana aya hiji kanikmatan mun diuk teh geunaheun aya kopi susu aya rokok aduh ngomong ka mana hate ka mana tamal ka udah atuh sebab eta mah hese dijabarkeunana sebabnya na ngujina sakieu kaditu ngaji ganjarana hiji dibayar 10 paling ge meureun dibere berkat lah ngan sakitu da tapi perasaan aing jeung Allah keur ngeunaheun jasa ngeunaheun nikmat jasa maca Quran lain maca kitab lain nyanangan diuk bae dina kursi tapi ibadah nu teu kanyahoan ku batur keur ngarasakeun hal nu datang ka jero hate nikmat padahal mahal eta teh mungkin dina asma mungkin dina sifat mungkin dina apa encan datang kana zat mah jeung cara nu datang aya nu diangkat jadi kutub tapi dibere dina afal asma atau sifat ge geus ngeunaheunana luar biasa nikmat hese nyaritakeun eta kanikmatan eta nah engke sanajan digeleng ku kareta ge moal deui pae mah pae sing ada bahasa pajar moal pae deui ngeunaheun aya gempa tibalik atuh ngeunaheun bae nah ieu udah didongengkeun Abu Bakar Syibli ngan waktuna habis wallahu a'lam.